Al-Fatihah. Iya. Katunam. Wajudu ahsanu man sokin eta. Bismillahirrahmanirrahim. Wajudu ahsanu man sokin ba'da tuqo wa bihi yunalu maqamu arbabil ula. Wajudu ahsanu man sokin ba'da tuqo wa bihi yunalu maqamu arbabil ula. Wajudu ahsanu man sokin ba'da tuqo wa bihi yunalu maqamu arbabil ula. Coba saya. Wajudu ahsanu man sokin ba'da tuqo wa bihi yunalu maqamu arbabil ula. Sudah. Zuhud pangalusna maqam sanggeus takwa. Zuhud pangalusna maqam sanggeus takwa. Jeung zuhud beunang jeung zuhud beunang maqam pangluhurna. Jeung zuhud beunang maqam pangluhurna. Zuhud pangalusna maqam sanggeus takwa. Jeung zuhud beunang maqam pangluhurna. Wajudu ahsanu man sokin ba'da tuqo wa bihi yunalu maqamu arbabil ula. Zuhud pangalusna maqam sanggeus takwa. Jeung zuhud beunang maqam pangluhurna. Wazuhud sareng ari zuhud ahsanu man sokin eta pangsaesaena tempat cicingna hate man sokin. Ba'da tuqo dina sabada takwa. Jadi tetep maqam hate nu pangluhurna maqam takwa. Ari takwa hate kumaha kitu iyan kaki kol bau bil iman eta. Dari takwa hati mah dirasa ku iman. Wajah lihu bi taat. Takwa anggota badan dirasana ku naon? Ku taat. Jadi takwa hati takwa kudu teh itu. Paluran nu ngamanan takwa teh yang takwa teh intisalul awamir wa sinahun nawahi. Ayeuna kita dibahasana zahirun wa batin. Maka batin urang dijaga ku iman. Eta disebutkeun takwa hate. Jadi walau aya makom hate nu pangluhurna kecuali iman itu, kecuali takwa. Ari takwa hate teh diraksasi hate ku iman kadusi. Nah itu. Ari karaksana iman ka Allah itu naon? Ku zikru ku ingat ka Allah. Ari zikru ingat ke Allah karaksana ku naon? Ku ilmu ku
Maka kalau jelema nu maling deui Pak. Eta teh keur poho ka Allah. Nu zina keur poho ka Gusti. La yasni zani hina yasni bahwa mu'minun mual zina jelema nu zina mun keur zinahna aya imanan, nu zina keur zina eta teh keur imanana. Imanan gitu. Keur imanan. Keur teh keur ka Gusti, anak kontas zinah tobat aya di imanan mun Allah dibisakeun to. La yasriku sariku hina yasriku bahwa mu'minun mual maling jelema nu maling keur maling mun aya imanan. Hartina nu maling keur maling teh keur mana imanna. Kunaon pahlawan papaling moal ulah ka Allah. Ingatna kana pabutuh di iman. Mata kaji berita cocok butuh. Jadi panguhurna makhluk hati adalah makhluk takwa. Nah, sahabat dan makhluk eta aya yang disebutkeun zuhud. Jadi nu disebat ahsan maksud teh pan saya tempat hate gitu cicingna hate. Ba'datu qawlina sahabat takwa wa bihi izin kalawan zuhud yunalu biasa dikengingkeun diperoleh naon makhluk arbabil ula martabat pirang-pirang jalma maluya itu. Wujud mah biasa dikengingkeun martabat pirang-pirang jalmi aku malu. Mata sana jalma kalau betul ieu jalma khimat di hadapan masyarakat. Tapi aya turun berarti jaga diri jalma arene di jalma maluya. Itu wujud. Sehasan datos ditaros ari salira rahasia biasa juhud teh kunaon ceuk sehasan kuring percaya rezeki kuring moal pahili di batu sakitu kitu rezeki kuring moal pahili di rezeki saha batu sanajan nu nangala kuring dipesakan ku kuring orang ke binadus ayam nyopet, orang yang rezeki saha. Rezeki copet mau capek ayam nyopet tu. Ya kisah dan menang kisah orang yang rezeki itu. Betul ayam nyopet teh alhamdulillah ayam nyopet. Moralnya. Lain alhamdulillah ayam nyopet, alhamdulillah. Hati paham dia tentang duitnya jadi rezeki baru nikmat itu senang kurang polis motor menang beli ya kurang kerja syukur ke garasi rasa pada terapi di kuncian tapi mampu ku bangsa motornya dipaku di dalam rokok sakitu lima orang teh di pageran pakai pager kawat besi dikeureukeun hore kotor teh jadi rezeki bangsa deun teh kuring berarti rezeki candunas da urang nganyupna bae kita kasar lu ngabangsa ngomongkeun ngasuran tapi saya nyebut ke itu senapun dan mau asuran juga jadi sakit saya tahu wabihi yunalu maklumu ababil hebat kumapa sosial media hebat banget maka wujud karena Quran itu terasa kemarin Quran ayat juhud dulu tiga Quran ada juhud tiga jalan Tuhan bahwa semua kaya hati berubah kamu kalian mau hati kalau bandulan belum katolok bulan belum kalian mau ya kan tinggal dia karena dicipta derajatnya usaha ada maju di ere disebatkan dia membuat kalau dianggap dilihat di Allah ayat boga manfaat ayat boga pada berarti kontrak hati si Allah teh kahalang
Mata dengan dihanap diuniakeun al-abdu hurun maqona. Asal layak monah di nama-nama sanajan di dunia dan kedua pangkat naon munggu Allah masih eta mulia. Samulina wal hurru abdun di dunia jelma bunga, di dunia jelma hebat, di dunia jelma mulia, ngan gogoda jelma bunga terasa cukup kabudahan. Maka tetap sanajan sadar mau benar butuh mereka. Butuh yang batur kekonaan kudu dibikin ku Allah kawan. Padahal aku diri itu soalnya loba kene batan anu aya di batu. Mun jalema ningali kana kaboga, kudu ningali kana kaboga batur, kaboga kuring leuwih loba batan kaboga batur asal moal teh kami ka batu. Kitu ribet, kore aku aya. Anu nyawa kitu awan. Jadi Nabi jika sudah memiliki satu lembah emas, hawa dunia akan terus berharap untuk memiliki dua lembah emas. Jika memiliki satu istri, akan terus berharap untuk memiliki dua. Hawa masih menghasilkan bulu kolot sih. Bulu kolot. Mundur nih. Hawa itu mau tadi ya. Setan bab subuh jadi subuh ada dari sirian imam kutub dan juga persoalan hati pak dari sirian kutub duit ada ciri najib ada tetapi pada dulu sahabat biuna dalam asharul zahidin Nabi Sulaiman alaihi pamihut juhud dari antara wujud Nabi Sulaiman padahal saya dunia Nabi Sulaiman terpabulkan dalam salam dunia panggung hangat di golongan umumnya Sulaiman alaihissalam. Dengan juhud dinahakena terumah samoga dunia sendiri aja. Maka kulantaran dinahakena itu hanya berngobrol dengan Nabi Sulaiman. Pada pernah cerita di dunia, belum ada ayat di imam asalkan bagikan gitu bunga-bunga. Masa pengalitan dibagikan kata-kata anjirana teruang. Sanggup kalau masa dulunya orang udah beriman dengan hal tersanggup ya kalau itu air Nabi Sulaiman aku kalau kue masak aja tanuan jadi itu nah kalau nak puasa dia ada luhur kamu mulai kamu ke bumi pilih sanggungan barang tua direncanakan Nabi Sulaiman adabnya tarawak air semeh tamu sanggung besar maka karena di bumi dalam mengalami cara tamu tua bahwa hangus bisa kamu naruh jahat ada kamu mesti begitu deh urut papa ini ulang masalah itu pak datang kamu wangi ke bumi aja mikir pun air dahar saya sedang mau bisa lanjut tapi kalau lihat kamu kudu Tuhan kamu nak gedebul dahar lu boga iman ulama kalau gedebul batan kamu ngatau nespamitan andang nawe jadi ojo kami itu takjil beli Tuhan pun kamu ngajar kami atau satari senau ulah gitu dan warawus contohan kurang boga iman kecuali menurut diri itu sebab subuh wa muhibbud dunya wa ilun ala Allah wallahu a'lam bissawab. Hadallahu wa iyyakum ajma'in.